Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu biak tapratnya Jati Wisesa dina wengi ayeuna nyata malam minggu jam kuring di Rahma Aurora Bahari atau tiasa disebat Cibuncir di Padepokan Seni Debu Cibuncir Bakalangan. Ayeuna urang neraskeun anu sisiniran Sunda. Mun urang eling miwitan tang tumo kamalinaan nyawang kalamekasan pasti moka lalanjoan. Jawab Nini. Abi mah alim ka Bandung ceun Sumedang ka hilir. Abi mah alim di Candung ceun ditinggakeun kilir. Sisiniran Sunda merupakan salah sahiji wujud karya sastra anu menarik sekaligus biasa ngajantenkeun hiburan kanggo kalangan naon wae entah eta menak, jingo ataupun pranata. Sisiniran Sunda merupakan salah sahiji karya sastra anu kalebet dina dua sisi seni nyata aya ilmu seni public speaking atau berbahasa. Seni hiburan juga masuk sebenarnya. Misal restate kalebet seni hiburan teh nyaeta kanggo walangkong atau kanggo babanyol sareng rerencangan. Contohna sisiniran Sunda biasanya digunakan atau ditulis dua nepikeun ka opat baris sarua jeung bentuk pantun. Tina umumna sisiniran Sunda oge ngandung pesan atau makna anu biasa dicanak atau disampaikan kanu maca atau kanu ngadangu. Henteu kedah tentang nasehat wae piomongeun. Sisiniran Sunda oge biasa ngeusikeun tentang geureuyan banyolan orang Sunda atau man sakedar nyampaikeun perasaan cinta urang kitu ka batur. Contoh aya sisiniran Sunda anu kasebeleun atau rada sebling. Awak buru tambah begeng, geus mah begeng tambah cametut. Aya awewe keur nonggeng, sing horeng keur ngaluarkeun hitut. Nah, eta anu salahna secara tidak langsung kan menyinggung ke sebelah pihak. Otomatis anu disinggungna kudu tiasa ngabales. Terus aya deui jika racak ninggang batu laun-laun jadi lebok anu botak jadi funtu di ayun-ayun aya nu nyabok. О чем? О профессии. Что? Хотите изобразить интерес? Eta nyerieun. Terus aya deui aya roda natanyakan katinggangku panggung jengkol, aya randa boboatan katinggangku pahbor banpoa. Sahawe nu bade nyangke kamari abdi nu ngaji, bebende nu hade-hate pamali pamatri atri nu sajati. Eta artina jika nu nembak itulah cai pinu dina gelas dipindah ka sumur ngan sakeclak. Hirup kudu janten waras ulah saukur neang pipa saeun. Eta mah abi sok neangan pipa saeun mah. Kacang etek ngukuy welut tepi walungan. Akang getek bere cabut lalaunan tiandikna maksudna teh nya sanes naon deui. Ada bisi ka mana karep eta mikirna euy. Rada power ieu mah. Bisa samping tuluy di kabayaan, dandanan di pupur, siga nyeronggeng kahayang kudu ningali ka nakanyataan, tong nepikeun lapur nepi ka nonggeng. Inu artian ulah hayang mobil sport, nepikeun ka ngajual diri, nepikeun ka leungit keperawanan. Batok pohok wadah kuut meuli eunteng jeung bikeuneun. Budak montok gede hitut, nyaribeuteun jeung jeurikeun. Gara-gara nginum cai atah eta teh. Tah eta sababaraha contoh sisiniran Sunda anu biasa kacarioskeun atau kabahas dina lingkungan ayeuna. Teras aya deui sisiniran Sunda anu mangrupakeun papagah atau pepegeuh. Ai bangsa kami mah atau abdi teu ngulik dinu sisiniran atau pantun kasundaan, tapi abdi mah ngulik dina rajah samodel rajah pamewet, rajah pamunah atau rajah asihan. Rajah asihan biasa diangge ka sababaraha rupa. Tujuanna nyaeta dagang sebagai pelaris,
sebagai penjaga biasa, sebagai pamelet oge biasa, sebagai kasehat oge kesehatan biasa. Ngan upami di nu raja urang bahas nu video selanjutnya kumargi ieu pembahasanana tentang sisindiran hungkul. Sisindiran teh kalebet karena sastra ageng nyaeta kaulinan budak baheula. Biasana kaulinan budak baheula mah gerbek kawani sakalina nyindir anjeun nyindir pejabat goblok tah asli mata kada sieun ulin jeung budak baheula mah tararik keneh bahaya sisindiran mun urang nyate walungan 3 blus baseuh bau cubluk mata kunaon urah ngariung matangkal ku cubung biasana balik sok teler upami ngariung ditangkal ku cubung ngariung ditangkal ku cubung pasti baliknya teler cobi lamun ngariung ditangkal buah tah kitu sisindiran ge kitu sami amun dipake sae-sae amun dipake goreng bahayana naon seueur fakta bakal terungkap dina heueuhna oge aya nu bisa nyembunyikeun teh kan hiji nyaeta Gusti Nu Maha Suci atawa tiasa disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samodelan urang dijunjung di sandung ujungna digere, diayun dicunggak ujungna kalapak. Jadi munjung ka indung ujungna ka pare, muja ka bapa ujungna ka cai. Jadi urang kudu nganuhunkeun ka pare atau ka cai dengan segala kahirupanana. Eta sisindiran anu biasa diangge kanggo nasehat. Tuk galur motong nuk galur lak pangkal ulah nepikeun ka urang hafal sisindiran dianggap budaya Betawi sanes. Sisindiran mah budaya Sunda, upami pantun laras eta budayana budaya Betawi. Biasana ngangge bahasa Betawi oge. Saninten buah saninten di daharna dikupatan hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Saninten buah saninten di daharna rada kemit hapunten abdi hapunten wayah kieu kedah pamit. Sakitu nu tiasa kasangakeun Kisim Kuring Dirham Aurora Bahari atau Cibuncir Makalangan eta mah padepokan urang atau biasa disebut urang Mujir Sampurasun Rahayu Awina Wastu Rahayu